Teu nyarahon mun harita teh aya nu ngintip di balik ririmunan areuy. Katenyo aya duaan keur darongko di gawir wahangan. Eta nu ngintip teh teu aya lian nyaeta baleda si Karman. Pok atuh di salah sahijina aya nu cumarita. Sumaji, rek dikumahakeun tah dua beuncuh teh. Ah nyaho dewek mah teu apal. Dek kumaha-kumana mah. Sugan cek Kang Karman kumaha? Heuh nya meureun urang tewak we eta dua beuncuh teh. Urang gusur ka Kang Karman. Kumaha Kang Karman we rek dikumaha-kumana mah meureun. Kitu gunem caturna eta dua jalma nu keur ngarintip teh. Nu teu aya lian nyaeta si Sajum jeung Sumaji. Brig, asa tegarna hate euy, dewek mah. Sarua dewek ge boy. Coba tanya heula euy ku ilaing muning bisi kalabur atau bisa anu mawa. Uing mah keur genah euy niis di dieu hoream minggah ge. Tunuh deh. Cek si Gejlig nu harita teh keur nyarane kana batu. Siga nu geunahna keur nepi ka heui sagala. Katambah-tambah kaayuhan ku tangkal bena nu ayana di luhur gawir. Cai nyusu ngoloncor katenyo dina gawir. Manuk leutik pati ngaraclok kana kakayon nu geus garing. Aya oge nu ngagleber kana rungkun areuy jeung manyah. Cai wahangan ngagenyas herang. Cing gurilap katojo ku cahya panon poe nu beki maju ka tangari. Langit lenglang tayaling-aling. Keur kitu hiliwir. Aya angin leutik ngadalingding nebak dangdaunan manyah. Nu paslang jeung daun kaso nu aroyag pati ngarulang. Kawas siga nu ngagupayan. Si Abo katenyo cengkat bari nguliat tuluy nangtung. Dewek kahilir lagi. Hejug. Tempat cinyusu ka pamandian muning teh lumayan rada anggang. Da beda leuwih keur mah kahalang ku batu garde nu matak teu pati sidik mun nanyo tigirang kahilir teh. Nu matak karita ge teu katenyo yen dihilir geus loba jalma nu samakta ku pakarang. Sedengkeun si Abo nu harita katenyo muru ka pamandian muning nu bari loloncatan tina batu kana batu deui. Sabot nincak kana batu rada gede, katenyo nu tadina nangtung ajeg ngadadak robah posisina. Ngadongkokeun awakna tuluy ngadaplok rada ngangsrod ka handap. Nu teu beda ti ucing ngintip beurit we. Saha eta euy? Teu beres ieu mah. Siga jalma jarahat. Beda dina tagog jeung ringkah polana ge. Waduh, kudu buru-buru ngabejaan si Gejlig mah yeuh. Yen muning kudu aya dina bahaya. Cek si Abo bari ngadaplok dina batu. Bari ngawaskeun kanu keur nyarao muning.